Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sati acan arangkat ke masjid itu tanya pikeun ngalaksanakeun panggoro di rumah kawasan. Banawi urang mukmak-makmak baracaka upami dina barang tuang teh mah. Mumpung urang masih keneh di pasian waktu Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun parentahna kadituna ibadah gitu baracaka ya. Tah ayeuna urang hiburan sareng pidangan dongeng Sunda Duraduri anu ngabantu judul Sinangling Asih Sumanding hasil karya pun guru Kang Yatir. Mudi garap pesim kuring Duraduri ngalangkungan 80,5 FM. Kersan direncangan ku kameramen ti Indomaret. Ayo mau pecapruk mohon bade manawi tonton ya dina capruk channel. Saupami hoyong nyakseni Duraduri ngadongeng secara lipe gitunya. Eta lipe. Tangka ayeuna mohon Mang Dudung Pak Entar aduh sono pisan ka urang Cibeuteu cing daramang. Kabi Nop nya ka Ina ya. Ka Neng Dewi. Lajeng oge Neng Devi jangkusnya salono ieu. Nyangakeun geber bray. Jorela Cilung Mandara Kasih Nanggala Runcing ngacura puncat muru kelebah Jaka Sinangling anu harita nyobaan ngalawan matakeun sapasang leungeunna tapi pakupis teu puguh anu tang tuwe keur aki wandi mah jadi kageteun sabab kaayaan Jaka Sinangling beda jauh jeung keur waktu tarung ngayonan ronggo besi. Kitu deui waktu keur tarung ngayonan narantaka katut Mbah Jenggala. Gerakan anu dilakukeun ku Jaka Sinangling jelas mangrupa gerakan ti jalma anu henteu ngarti kana ilmu silat. Sanajan Jaka Sinangling upaya pikeun ngabela diri, tapi da puguh teu boga kemampuan ilmu silat. Harita gerakan Mandara Kasih Nanggala Runcing geus teu bisa disingkahan deui ku Jaka Sinangling. Antukna ramo-ramo leungeun Mandara Kasih harita mencet urat-urat penting dina loba beuheungna Jaka Sinangling. Sadap! Berat! Jaka Sinangling ngagero semu anu ngarahuh anu saterusna ngalumpuruk dina luhur taneuh dina kaayaan taya tangan pangawasa. Mandara Kasih Nanggala Runcing harita mancu dina tangtunganan. Dihareupeun Jaka Sinangling anu geus aya dina pangaruh panglumpuhan. Mandara Kasih seurik bangun anu suka nakeran. Gadeg dewe gendaon Jaka Sinangling. Kekuatan gayu nu sok digunakeun ku ilaing. Moal aya hartina digunakeun ka dewek mah euy. Kabuktian ayeuna ilaing ngalumpuruk aya dina pangaruh panglumpuhan. Kari tinggal dipanggul di bawah ku dewek euy. Si buyut bongkereng bakal suka jeung sugema hatena. Anu saterusna bakal mere buruhan jeung hadiah anu digemakeun ka dewek euy. Reko jago mah ayeuna ilaing Sinangling. Hasok hudang hojah siamun mampu mah kurang ajar. Ningali kaayaan Jaka Sinangling anu dilumpuhkeun ku Mandara Kasih harita aki wandi gura-guru datang nyampeurkeun. Sanggeusna deukeut terus nyarita semu anu ngageuri. Sangkan dipikarunya ku Mandara Kasih Nanggala Runcing. Aden. Singha wados kapun incu. Kitu deui ka aki Aden.
Pamugi jaka sinangling ulah dicandak ku salira Aden. Pamugi Aden sing leah manah waninggali. Sing karunya Aden kapun incu ulah dicandak Aden. Ya. Tadi bawa kumari si lain wani. Ku dewe geus diomongkeun tika diogeun. Dewe saya ku jago bayaran anu menang parentah ti buyut pongkere. Jelas kudu bisa ngabuktikeun hasil pagawean dewe ti Aki Wani. Jadi bodoh jeung balagu kaci, namun ayeuna ku dewe si Jaka Sinangling anu geus tanpa daya kawas dieu. Terus terjadi di bawah ku dewek. Nugel oge. Mikir heula Wandi. Ulah gitu aduh Aden. Salira teh jago nutos kagungan jenengan di dunia kajawaraan mah. Anu tos kawentar. Asa piraku tega kaniaya ka jalma anu teu tiasa ngalawan Aden. Sing hawatos pun incu ulah dicandak Aden. Ulah sing karunya we Aden. Ya. Beungeus montong halangan sia Wani. Mun si lain halangan kapaksa ku dewek di podaran sia Wani. Ancaman dewek lain ancaman kosong deui. Mun si lain ngahalang-halang anu hati si lain geus teu bargo nyawa goblok. Sok awas, hadi. Aki Wandi puguh ka Jaka Sinangling bener-bener geus aya geus asa kaincuna sorana. Harita manehna henteu mikeun mun nepikeun ka Jaka Sinangling dibawa ku Mandarakas. Harita Aki Wandi langsung nangtung nyaeta ngahalangan Jaka Sinangling anu nulungan Jaka Sinangling anu ngalumpuruk deku di luhur taneuh. Aki Wandi geus nekadkeun dina hatena. Leuwih hade milih ajal binasa ku Mandarakas jeung tibatan kudu ningali Jaka Sinangling dibawa mah. Dek naon si lain teh Wandi? Bener-bener rek ngahalangan si lain teh. Urang ajar sia. Boga kamampuan ana haon bari ngahalangan sagala rupa belagu. Asok nyingkir-nyingkir. Nyingkir si lain balik. Si Jaka Sinangling ku dewek teh dibawa deuleu sia. Aki Wandi kajulung kurasa kanyaah ka Jaka Sinangling. Harita jadi nekad. Timbul ka wanina neuteub seukeut ka Mandarakas Sinegala runcing bari nyarita tandasna kera. Udah coba mawa incu kuring Jaka Sinangling. Andika Mandarakas. Samemeh indik mawa Jaka Sinangling. Kuring saraku anu jadi akina. Leuwih hade ngadu jiwa jeung Andika Mandarakas. Jeung jibatan kuring kudu nyaksian nu jadi incu di bawah ku Andika. Leuwih hade paehan, hasok paehan leuwih ceula kuring Mandarakas. Si lain bener-bener nekajeng geus bosan hirup sateu Wani. Mun kitu mah si lain ku lewek bakal ditindak sia Wani. Habya! Gerakan nu dilakukeun ku Mandarakas Sinegala runcing memang geus teu bisa disinggahan ku Aki Wandi. Tacongan suku katuh Mandarakas harita ngahantem kana lebah iga burungna Aki Wandi. Anu harita langsung ngagerunahan ka nyeri terus ngacengkang rubuh ngabebengkang beungeum. Heyuk tidak. Cengkang kidabut. Aki Wandi rubuh ngabebengkang mari lemah. Ya. Si lain bener-bener bolo jeung belenggu kaki Wandi. Hanya betul senawan-nawan maka jeung halangan kalewe segarupa sia.
Beungeus ngaboleh we di dinya sia. Ieu si Jaka Sinangling ku dewek rek dipanggul, dibawa ka padumukan Ki Puyut Bongkereng. Ya. Anu ini caina we Sinangling. Jaka Sinangling jeung Aki Wandi pada ngarahuh dina jero hatena. Kituna teh sabab geus teu bisa didaya kajabati kudu narima karena kanyataan anu karanapan dina waktu harita. Mandaraka Sinanggala runcing geus rek dongkok ngangkat Jaka Sinangling anu aya dina pangaruh panglumpuhan. Tapi ngacadak harita Mandaraka jadi kageteun waktu ngadenge aya sora awewe. Nilikana sorana jelas sora awewe anu geus aya umuran. Nyarita ditujukeun ka Mandaraka Sinanggala runcing. Tahan! Tahan heula Mandaraka. Andika ulah sambarangan ngalakukeun tindakan Mandaraka. Curila cilung, cenah kirim anu anyar datang mancuh dina tangtunganana. Jawara wanita nu geus kasebut kolot tapi rupa masih kene geulis sarta pangawakan anu ngisi. Dina lebah cangkeng belah kencana nyoreng pedang. Mandaraka Sinanggala runcing harita katingali bangun anu kageteun ningali kadatangan eta jawara wanita. Mandaraka Sinanggala runcing bangun anu asa-asa dina nyaritana pangaruh tina rasa kakagetna. Nyai Windu Apsari kunaon adi hayang datang ka dieu Nyai sarta ngahalangan kana tindakan nu bakal dilakukeun ku dewek. Di antara urang tacan kungsi aya masalah naon-naon Nyai Windu Apsari. Nu disebut Nyai Winda Apsari sikap jeung caritanana tetep tenang. Tapi mibanda komara anu kuat netep antep ka Mandaraka Sinanggala runcing terus nyarita. Kula memang sacara henteu ngahaja ngaliwat kalabah dieu Mandaraka. Di antara urang memang kacan kungsi aya pasendakan. Sok sanajan di antara urang geus pada sirih pikawano, malah kula geus ditata dengan Bandungan lumangsungna kajadian di patempatan. Jadi kula henteu panuju ku karab jeung pamaksudan Andika. Anu rek bawa Jaka Sinangling dibawa secara paksa sanes dilumpuhkeun leuwih ti heula. Tindakan anu teu nyatria Mandaraka. Tenyatria. Windu Apsari ge geus nyaho sa Mandaraka Sinanggala runcing salaku jago bayana. Jadi tindakan nu dilakukeun ku dewek dina waktu ayeuna saukur ngalaksanakeun parentahna Puyut Bongkereng. Anu bakal mere buruhan jeung hadiah ka dewek. Saterusna eta parentah Puyut Bongkereng teh geus disanggupan. Jadi ieu masalah Nyai Windu Apsari henteu kudu pipilun anu Nyai. Nyai Windu Apsari jawara wanita anu geus asak ku pangalaman. Harita gampang kapancing amarah sanajan jawaban ti Mandaraka teu matak panuju kana hatena. Dina sikep anu tenang Nyai Windu Apsari nyarita deui di barungjeng imut. Kula memang geus apal saha Andika Mandaraka. Ngantang tuwe Andika oge kudu boga tinimbangan Mandaraka. Ieu Jaka Sinangling teh lain jalma jahat. Jadi tindakan anu bakal dilakukan ku Andika mawa Jaka Sinangling teh jelas tindakan anu salah Mandaraka. Ya. Tindakan anu salah. Kelewek mah urusan salah jeung bener Nyai. Pokona mah dewe geus nyanggupan parentahna Puyut Bongkereng. Jadi anu penting ke dewek mah menang buruhan we jeung hadiah tina lakon gawe dewek. Jadi di lembah ieu mah Nyai Windu Apsari henteu kudu ngahalangan kana karep pamaksudan si Mandaraka Nyai. Nya teu bisa kitu Mandaraka. Khusus ngeunaan ieu Jaka Sinangling mah kula kapaksa kudu pipilueun kana ieu urusan.
anggap Jaka Sinangling teh dulur kula. Jadi salaku anu jadi dulurna, kula jelas bakal ngahalangan karep jeung pamaksudan Aji ka Mandarakas. Tandosna keran sikap jeung caritaan Nyai Windu Apsari dina waktu harita. Aki wali anu geus bisa ngoneal hudang harita jadi kaget pacampur jeung bunga ningali aya Nyai Windu Apsari anu datang rek nulungan Jaka Sinangling. Sedengkeun Jaka Sinangling anu aya dina pangaruh panglumpuhan harita ngomong sorangan dina jero hatena. Sang Hyang Roban. Sang Hyang Roban. Ieu kumaha ya kaayaan aing kawas ieu anjir. Mudu perlu keleuleus eueuh tanaga kieu Sang Hyang Kurban. Gerak ku aing rek diantepkeun kawas ieu anjir. Eueuh kabalegan maneh mah Sang Hyang Kurban. Kawas kieu patut maneh mah rek kabantu ka aing teh anjir. Teu balik maneh mah Sang Hyang Roban. Tenang Sinangling. Uga-ulah ngahajam moal dibebaskeun tina pangaruh panglumpuhan. Jadi ulah nyalahkeun heula ka kaula Sinangling. Mending urang pandungan we ayeuna mah. Kajadian anu keur lumangsung. Puguh geus kitu diparengkeunana. Sinangling kuli tulungan ku Nyai Windu Apsari. Ari maneh kanakan yang serikeun Sang Hyang Kurban ah. Ngulu kaayaan aing kawas ieu teh anjir, kalakah yang serikeun deui anjir teh. Kalakah minta merhatikeun kajadian anu keur lumangsung deui ah. Nyaan teu balik maneh mah Sang Hyang Roban ah. Diheung heueuh eta si Nyai Windu Apsari anu datang teh. Begug nulungan aing anjir. Kumaha mun kalakan dirubuhkeun ku si Mandarakas? Sok coba pikirkeun kumaneh Sang Hyang Roban. Lain begug teh ngasokun jeung serikeun we. Tunya geus seuri deui cek aing ge. Nyai Windu Apsari jawara wanita anu mibanda kamampuan ilmu silat pinuju Jaka Sinangling. Inyana engke bakal ngabebaskeun Sinangling tina pangaruh panglumpuhan. Memang kahirupan geus aya nu ngatur Sinangling. Alika geus waktuna kudu tepung jeung Nyai Windu Apsari. Isuk jaganing pageto akhir barining supagi. Andika bakal tepung jeung muridna Nyai Windu Apsari. Wanoja anu masih keneh rumaja tur mibanda rupa anu geulis. Saterusna Sinangling bakal katarik ati ka pentang rasa ku manehna. Anu matak leuwih hade pandungan heula we. Pandungan heula kajadian nu keur lumangsung dina waktu ayeuna Sinangling. Kumaha? Ketak jeung tindakanna Mandarakas Sinagala runcing ka Nyai Windu Apsari. Kitu we heula nya. Jaka Sinangling anu kayana masih dina pangaruhan panglumpuhan. Harita merhatikeun kalebah Nyai Windu Apsari anu geus negerakeun sikap jeung pamadeganana. Nyata bakal ngabela Jaka Sinangling teu mikeun mun Jaka Sinangling dibawa ku Mandarakas Sinagala runcing.
sedengkeun Mandaraka sok sanajan bener ngerasa kasinggung ku caitanan Nyai Windu Apsari anu reka bela nulungan Jaka Sinangling, tapi manehna ge henteu wani gagabah ngalakukeun tindakan kitu na teh lantaran geus nyaho Nyai Windu Apsari jawara wanita anu tahapan ajen pangarti ilmu silatna teu bisa dianggap enteng. Malah Mandaraka Sinenggal Runcing ge tacan bisa ngukur kemampuan ilmu silatna Nyai Windu Apsari. Sabab tacan kungsi ngalaman tarung Ijen Jajaten, Mandaraka Sinenggal Runcing masih kena bisa ngadalikeun dirina. Nyobaan tetap tenang, neuteub seukeut ka Nyai Windu Apsari bari terus nyarita. Diantara orang tacan kunci aya masalah atau pasendatan Nyai Windu Apsari. Jadi cek dewe gua diantara orang dua ente orang masing-masing wasi. Dewe henteu ganggu sate boga urusan jeung Nyai Windu. Sabalikna Nyai Windu ge henteu kudu rek ngaganggu ka si Mandarakas. Anu daya hubunganna jeung ieu masalah. Tah kitu Nyai. Salah eta caritaan teh Mandarakas. Kula tadi geus nyarita ka Andika. Ieu Jaka Sinangling teh anggape dulur kula. Hartina mun keukeuh rek ganggu sarta mawa Jaka Sinangling, eta ngandung harti bakal urusan jeung diri kaula Mandarakas. Mandaraka Sinenggal Runcing akhirna mah jadi kahudang amarahna. Manehna anu geus nyanggupan ka buyut bongkereng pikeun mawa Jaka Sinangling anu geus karitinggal mawa. Tapi kalah betrek di halangan ku Nyai Windu Apsari. Puguh we Mandaraka jadi geus taya dipilihan, kajabati kudu bisa ngarubuhkeun Nyai Windu Apsari. Sanajan geus kahudang amarahna, Mandarakas masih keneh nyobaan nyumputkeun semuna. Nyaritana masih keneh bari jeung seuri. Jadi mun kitu mah Nyai Windu Apsari keukeuh boga sikap jeung pamadegan rek ngabela si Jaka Sinangling. Gaduh harti rek ngahalangan kana karep jeung pamangsudan dewek. Mun kitu maka paksa si Mandarakas bakal maksakeun kahayangna. Saha wae anu ngahalangan tangtu bakal ditindak ku dewe. Aya bayana Mandarakas. Mun memang ieu masalah kudu direngsekeun ku cara Ijen Jajaten, kula tangtu bakal ngayonan sabab geus bisa kaharti ku diri kula. Anu aya dina pikiran Andika nya kahayang ngarubuhkeun diri kula. Jadi katang tuana mah mun kula nepikeun karubuh ka Soren Jajaten, mangka Andika tangtu bakal bisa mawa Jaka Sinangling. Sakumaha anu jadi pamaksudan Andika Mandarakas? Sabalikna mun Andika anu ka Soren Jajaten, wayahna. Arep jeung pamaksudan Andika mun teu jadi kanyataan, sigana memang geus aya di cara anu sejen. Sabab Andika geus moal narima ku cara babadamian. Mandaraka Sinenggal Runcing langsung harita ngawangun pasangan bari nyarita. Ilaing memang hayang ribut. Hayang patelak jeung jadi kula mun kitu mah Windu Apsari. Dewek satadina masih kene ngahalangan ka Ilai atawa ngahargaan ka Ilai. Sadambung nepikeun ka kulo tarung sagaruba. Tapi sikap jeung caritaan Ilai jelas mangrupa tangtangan pikeun dewek. Jadi katang tuan ti Ilai anu geus diomongkeun bieu ditarima ku dewek Windu Apsari. Urang buktikeun kemampuan diri masing-masing. Dewek atawa Ilai anu bakal roboh ka Soren Jajaten.
Syukur aing bisa kahati mah Mandarakas. Kula saga diri pikeun ngayonak nikah. Jadi sia Windu Absari urang mimitian sakura ajar tara sia Curelak cilung Mandaraka sinenggala runcing harita miheulaan majuna raja. Panarajangna masih keneh lemor tengah gunakeun senjata anelanana. Nyai Windu Apsari ge sarua harita tengah gunakeun pedangna. Rikat ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Sok hiuk keduk gas. Hiuk gas. Dari deug. Mandarakas jeung Nyai Windu Apsari pada ting dari deug malulun katukan. Mandarakas sinenggala runcing jadi panasaran. Harita ngagentak luncat deui ngalakukeun panarajang susulan. Orokaya Nyai Windu Apsari ge teu kapalingan gerak panarajang leungeun katulawan anu reka kepur dadana harita dipendung ku leungeun kencana. Saterusna dengan kenca Nyai Windu Apsari ngahantem kana iga burungna lawan. Sawok hiu tegas cedak. Mandaraka sinenggala runcing ngagerok kaget bari ngadalik deug mundur katukan. Nyai Windu Apsari rikat harita nyusul tepus ku panarajang susulan. Mandarakas gancang cingkrak nyingkahan panarajang lawan bari dengan katuhuna mata rek meupeuh puceulit Nyai Windu Apsari. Tapi anu di karajang rekat ngagajang runcak katukan. Dua jirim pada marancukeun di tangtungana masing-masing. Sraw. Mandaraka sinenggala runcing ngawangun di pasangan bari ngupat tina jero hatena. Usila si Windu Apsari. Bisa dianggap enteng salah deh. Gerakan anda benar-benar diikat. Hingga borong aing geus kabeunangan ku panarajang si Jakarta aja. Si budak kok kuduban. Kekuatan tenaga lapisan oge nyata mampu ngimbangan tenaga lapisan aing si Jarot aja. Tapi asapira aku. Aing teu mampu ngarubukeun si Windu Apsari. Sanajan bener mahna jawara wanita, tapi kangaranan awewe mah eueuh tetep we awewe. Nyai Windu Apsari bisa ngarti kana kaayaan lawan. Pastina oge hayang bisa ngabalas ngasupkeun panarajangna. Sabab Mandarakas geus leuwih teula kabeunangan ku panarajang anu jadi lawan. Nyai Windu Apsari harita sarua ngawangun pasanganana. Saya gadiri pikeun ngayonan panarajang lawan anu saterusna. Aki wali anu merhatikeun kana rumangsungna kajadian. Harita ngakeurendeng ngomong sorangan. Mudah-mudahan dan mundelah Nyai Windu Apsari teh bisa ngumpulan nu jadi lawan. Sabab Mandarakas anu unggul geus pasti jaka Sindangning bakal dibawa diserenkeun ka buyut wong kere. Merhatikeun kana sikep jeung caritaana mah si Mandarakas teh tentu bakal kejem jeung telengas tindakanana. Kengeranan jago bayaran mah. Deh jaka Sindangling jadi leungit kemampuan ilmu silat tadi.
ente kewas waktu tadu ngayunan rong kewas jeung rantaka katut embah jeung ngalah. Alah, aya nu aneh ieu mah ye. Aki wani ngusirkeun di perhatianana dibarengan ku pangharepan Nyai Windu Apsari aya dina pihak anu unggul. Mampu ngukuran anu jadi lawan. Mandaraka Sinegala runcing masih kene taca ngagunakeun senjata andalanana. Sabab boga anggapan pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan teu kudu ngagunakeun senjata Nenggala runcing ceuk pikirna. Urang teruskeun ye Ijen Jajaten Nyai Windu Apsari. Urang ngarasa kaduhung mun dewe kapaksa bakal ngalakukeun tindakan anu kejam jeung telenges. Sabab geus jadi kabiasaan dina mangsana dewek bakarangan. Setiap tarung tacan sugema hate mun anu jadi lawan teu nepikeun ka ajal binasa Windu Apsari. Ya mudah-mudahan we anu dicaritakeun ku Andika teh bisa jadi kenyataan martabak Pandarakas. Ngantang tu we kula ge bakal upaya sakuat tenaga sangkan aya di pihak anu unggul. Kula henteu miharep jadi korban tindak kekejaman anu jadi lawan. Yang loba omong. Apsari. Ade ulang teruskeun Windu Apsari. Siadalah. Curelak cilung Mandaraka Sinenggala runcing harita miheulaan majuna raja. Kacepetan jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun batan tadi. Tapi Nyai Windu Apsari ge geus bisa maca kana tindakan anu jadi lawan. Anu matak Nyai Windu Apsari ge sarua leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerakanana dina ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Sauk, hiu, sapasang leungeun Mandaraka Sinenggala runcing, but pilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Nyai Windu Apsari ge tetela leuwih rikat dina nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Sauk hiu, kilek plos. Ngeplosna panarajang lawan. Jadi kesempatan pikeun Nyai Windu Apsari ngalakukeun panarajang balesan. Panarajang balesan ti Nyai Windu Apsari mangrupa jejakan suku Kenca keuna ka lebah iga purung lawan. Hal teu bisa ditahan ku suku katuhna Mandarakas, tapi panarajang leungeun katuh Nyai Windu Apsari teu bisa disingkahan jeung dibendung ku Mandarakas.